euy. Pikeun ka kieu. Aduh. Insiden parah ieu mah. Aing teh pikeun ka dirempuk kuduaan. Aing teuing. Bang, si atas mana buri? Terus ulin, si Faisal kemana? Pan si Faisal mah keur trabas ke Malangbong ka Garut si Oding. Aing tadi namek ilu kan nyeri ieu tah yo. Tah ti palitak ieu teh nyeri itu. Aing kena rambut pu gua yang ulin di oh batur. Coba awak aing badag. Babat ku aing dua nana. Kakak, Naon? Ngece cai aing ge. dulu tahu lo kenapa? Aing kamari geus insiden. Hah? Kamari geus insiden. Tragedai? Tragedai. Aing dirempug Bisa. ku Wadoyok jeung ku si Abah Jack. Di baranya duit. Kunyuk sia dibere duit. Sidik aing dihapuk kamari. Kapuk. Dihabuk, Tung, begitu. tonjok. Gebuk. Heeh. Oh, nah, udah turani anak teh ditonjok main ge hayang turani ngaran galak kitu geus geuring ge. Nguluy cai aing ge atoh. Ya, karena nempo film teh anu cenah 212 di dieu. Itu kan wiro sableng atuh sia teh sip. Pan dia di dia tinggal make nu bodas pun cenah. Beunang ge hanteu. Ya, Naon? bergerak pikiran. Ngan urusan jeung makam sia. Sakit, Heeh. tereh. Goblok. Tereh-tereh yo sip. Hah? Kamari aing Heeh. keur insiden. Insiden kumaha? Sabenerna aing wani. Ngan? Ratu deuleupkeun kuduaan aing dirempuk lamun hiji lawan hiji aing wani. Hiji lawan hiji wani. Aing kuduaan sok kuyuhan. Rek Oh. nangkis kumaha awak jarangkung badag. Oh, nah, sieun gua doyok. Deh. Naon aing? Awas dibejakeun deui gua. Dor. Benar. Bener aing mah. Puas Ieu hakan. naon? Jadi jadi sirah nyeri tangan. Penyelupang kieu. Gitu. Seorang jiwang saya like kieu. Akan tak puas. Bye. Kunyuk teh. Konyek teh si cedak. Kuruning wani anjing awak aing segede kalapetong. Itu mah sudah buta kabeh ge. Oh iya Pak, tuh aing balik batu itu mah. Bukan kayak si Isa. Aduh. Si cungur jiwong, aing teh gablek duit teh kunyuk. Sager gitu ku aing kamari tenggelan. Aing kuat ka nyeri leungeun. Si kaet rada udel awakna mah. Kehet aing teh palitak pas nenggel ku aing deuk ieu aing meureun. Aduh, aing nyeri sorangan. Awas we ku aing teu bayar. Aing talang sarak kieu. Kunaon sia eta wong? Naon? Sia eta mah balas nipunya sia eta kitu aya nu ditot batur. Nuluy cai aing ge nuluy. Ya heueuh tuh. Teu aing kamari sia mah bohong. Jok saek ngabohong. Jekok deh ku aing sia. Kamari aing ek bayar. Mana bayar mah bikin ayeuna ge hanteu. Emang motor aing di bengkel pan hanteu teu tulus. Ngir deui ah. Aing nipu sia pan ke aing kamari. Sanu ek nipu acan ge acan terjadi ek nipu. Pan acan aing ngabengkel nagenan. Ieu kunaon sia wong? Ku si Abah jeung si Wadoyok. Lebok sia teh. Lebok. Aing wani sebenarnya mah. Yan kumaha tuh sia tadi? Duaan. Sia. Cekok deh ku aing deh sia. Terus lah. Koplok teh sia teh. Aing. Ya perbi. Pinter we ngecena mah.
doakeun ku aing tikusruk kana jurang. Goblok teh sia ngadoakeun teu balik ka aing. Sia nu ti kunculung tangna balong pebal. Tabal teh sia teh. Lumer. Oh, jangan ya aing kata langsara kieu teh. Sebelum pisan. Nah, pasti kudu kergawe naon. Samput kita dikitu-kitu patut. Anjir. Yang gigir ya mah batokna. Melang anjing. Melang ya mah euy. Ya, Masih aku naon kunyuk. Gusti naik ke mana? Aku sekali laki ini kesakiluan karena apa? Sekali terapkan sekarang Kunyuk sia. Mah jol-jolan kana Agustus ai maneh. Cina kapan heeh? Si eklon karena apa eta mah? Leungeun di ais tos terapkan. Di lapang lagi cenah sasaha di lakeun Agustus ge. Segala us terapkan di lakeun ge. Masih kalah ngecek kunyuk. Aing mah sagala ditapalkeun sate ieu mah darurat. Yeuh. Kunyuk. Aing teh tas insiden ai maneh. Insiden. Aing dibabukan ku si Wadoyok jeung ku si Abah Jack. Tepikeun ka kieu deuleu. Kemarin nyan kitu. Heeh. Karena apa kunyuk sia kana Agustusan lapang kosong na sia kalau kakandinya patut kunyuk erek ya iba ka aing teh bere duit. Lain kalau kacungar cengir cungas cengos sia teh juga meri. Para sekali terapkan be. Heueuh panteu dihaja sia teh aing ge najis sia nerap nu kieu patut teh sia teh. Nyeri. Ah, tuh. Nyeri keneh ieu teh kengkeong tepikeun ka kengkong ieu kokod. Naon di? Iya. Heeh. Aing sebenarnya lain teu wani, kamari ku aing hampir-hampiran dibabukan dua nanagenan. Wah, Kan aing menghargai. Naon deui sia? itu. Hayang ku aing dikengkongkeun. Nah, Aing ku sabeula ge wani ya. entah roy. Kunyuk teh. Aduh. Karena apa lagi di lakeun man? Kunyuk sia. Lah ka ngecek ka aing sia teh. Heuleukeun we. Cager aing duanana ye kokod. Beak sia. Duh. Aing kudu tuluy ka Wadoyok ieu mah. Minta pertanggungjawaban. Hidup terhadap pusing ayo duit. Biarpun aya kopi dulu ya. Wah, Nah, ini siapa enggak? beda belanda kumaha ya teh. Cek aing ge paling ngoret. Kerewan mah urang dia. Ese geus kudu ka dieu teh. Temenang-menang. Pira ku sia ngoret di setelan kitu? Bae wah namanya. Heuh, jeung atuh kalana itu ngoret tuh. Mana masalah? Iya, panepi kalana ka ditu tuh. Oh itu. Heeh. Mana tuh koretna wa? Keun we ah. Digawean we nama wa. Tuh tengan di tengah jung. Mana wa alatna? Tuh. Oh, itu tuh. Oh, Tah, nu gagang panjang tah. Tah, meh cerek ku eta wae. Eta koret terbaru eta. iya. Heeh. Cing sok bisa teu? Nah, Bisa. Bismillah. cusin ngorengna gitu cuntak centik gitu. Ampun, teh lucu. Rik. Hah? Apa nu eta? Insiden. Wadoyok teh. Wadoyok. Nempo mang dihandap. Mana teh ngomong-ngomong insiden naon eta beungeut? Lah nu kieu mah biasa. Ieu mah kolot, ieu mah burik. Mau apal maneh mah? Saya ngebawa ke bengkel mang kawaiankeun dari pu kitu eta beungeut ge. Naon? Heripu eta beungeut mang saya bawa ke bengkel ka handap. Diantar ku aing. Ka bengkel naon ai maneh? Heuh eta hadean beungeut rombak nih ripu pisan. Masih geuning kalau ka ngecek kunyok. Dari ripu mang nepona ge aing ni soakna. Sakumari pun aya mah nyaing di ka bengkelkeun ai maneh.
Oh, atuh dari geus keur mah geus DBK kurang ku si Allah teh beuki we kurang eta kitu we. Iya budak, meni mota-mota teh ngecena sia. Tapi nyeri mau eta mencoba. Duh, montong dicabak sia teh. Geus pugu aing teh terluka. Terluka. Kang ngece, coba mun aing jag-jag teu kieu teu kengkong. Beak maneh buri ku aing. Dan kumaha aing? Babuk ku aing mah, wajak-wajak sia teh. Ya, mun lain budak ku aing mau dididongkeun ku aing ayeuna geunang. Atuh ada yang mah dihandap tuh jika kau ada yang mah. Nya. Kunyut aing tuh. Kita bawa ke bengkel emang aing mobil. Sirit dah. Banget nih berkiripu kita mang jiwang euy. Teu nyangka aing mah. Wah, Sia kunaon juang? kamari ku wajang ku abah. Pejet. Ah, Iwong. Kudu jadi pelajaran sia teh mata hirup teh ulah sok nipu ka batur. Ulah nyan pi omongeun sia. Wah aing kakarasa kitu lamun ku batur, pejet sia coba dilaporin ke polisi. Mana duit nu aing? Kan ieu nage kieu wa boro usaha. Rencana cek sia dijualan. Hese wa dagang nagenan. Ngadagangkeun itu ge ngajual caupan teu payu-payu wa. Hese hargana teu kuateun. Nah eta leungeun sia pan kamari mah teu kumaha. Nah ayeuna di kitu. Sia mah api-apinya. Lain api-api wa. Nya kamari mah teu karasana naon wa. Ngan pas udang sare nya nyeri baru asa kengkong we. Kieu yeuh. Terus kumaha ayeuna maksudna ka aing deui ka dieu? Kan abi teh teu lah. Abi bayar ku gawe we di wa. Nu penting bisa tah. Ulangan iya ya wa. Abi mau lepas tina tanggung jawab. Wong sia keur gering kitu kehe deui sugan aing teh bayar aing butuh duit. Ih, wa mah ieu ge tanggung jawab abi ka dieu wa. Bener tapi Janji. sia gawe. Gawe we wa. Da kuat we ieu mah wa. Ayeuna mah tuh deuleu si Bunga tuh deuleu keur ngore di handap bantuan cing. Si Bunga keur ngoret. Heeh. Gawe di wa. Gawe ka aing heueuh. Bias jeung abi wa lah. Heueuh cing bantuan. Di mana atana wa? Di handap cing. Di handap ngoretna. Heeh. Nuhun wa. Siap. Berarti lunas ya wa lamun abi gawenya. Lunas kumaha lunas segalanya meureun teu samudah itu. Sababaraha poe. Oh, segat wa. Aku gawe sapoe 500.000 lunas. Sing bener gawena. Nya. Bunga. Kata koret. Ku aing ieu mah. Koret ku aing we ieu mah. Korek apa keur dipake ieu teh? Ih, kita ku si Uwa. Nah, dengan kengkong gitu. Aing kita mau koret dari mana? Pakai dipake ku aing teh lah kumaha? Ih, juga mau deui ya. Mahambat pisan bukan diterek gawe ieu teh. Dasar sia mun balaga pisan keur ge ngoret maneh teh. Nah nungguan naon deui? Aduh. Nungguan eta aing. Itu bawah hiji deui aya di tonggo. Sia. Kunyuk. Kunyuk-kunyuk. Haling hambat. Ih, ambil cara anggeus kena panas. Parah sama. Parah-parah haling. Ongkong ngoret make cut bray. Cik, kumaha aing we? Kantong di kameja set teh, kayak kolor. Ih, aing. Makhluk aneh. Made Jauh parang lagi wa. nanti di bawah dua nana pacul. Teu. Tuh ku paculi. Oh itu tuh jadi tuh. Oh, Atuh iya. sorangan ngoret itunya si Bunga si nama pacul. Oh, cek. Nya tuh wa. Pelakan jagung manis. Berarti ya sabaraha poe na bewa ya gawe. 4 poe meureun lah. 4 poe. Teu aing. Kudu nama 5 poe. 100 sapoe. Dasar teh main kenek. Nya wa nya. Head sia sakitu ge geus alhamdulillah. Nu paling genah jadi pegawai kantoran. Tiap bulan nerima duit gajian. Ting ting palang ting tong talinong. Kadang atuh balik deui. Hambat deui wae. Ya Bunga. Ya tong macam-macam ka aing. Aing kumaha doyok.
ditita ngamandoran maneh. Ku aing lamun maneh teu bener gawena dilaporkeun sia teh. Ah, masa sih? Sing bener sia teh. Pane ge bener aku mah. Ya, ditana ge macul. Eta mangke heula cenah. Sok sing waras. Buru, Buru-buru teh ge gawe aing mah. sing bener gawena. Ku aing dilaporkeun geura sia teh. Leboh teh kunyuk tadi ngece ka aing maneh. Aman. Ini wadayakna. Sing bener koplok. Sok capek ca aing ge. Teu pira. Aing meni rujit sakadikeun kantongna. Gusti teuing kalian gawe mah teu boboa teuing kantong. Jerona ge lain duit ieu. Tah beula dieu tah. Lain kalah kadiuk eta pacul ieu tah. Sok eta pacul. Ih. Ya dusun ka aing mah dilaporkeun geura moal digaji maneh tah. Tadi ngorek di ditu moal dibere duit maneh. Aduh. Tah ya beula dieu ya. Tah. Sing bener maculna sing bener make perasaan ai macul make ngageol sia teh tah sok. Bari ngageol tah belah ditu. Malik ka ditu tuh. Maculna ge nu itu ai maneh sok. Terus make perasaan sia mah sampai taneunan teu hambur. Sok jeung hate sia teh ai gawe teh. Ku aing daguan di dieu. Masya. Kalau kakak aing kana banget. Bohong. ya. Allahu Akbar. Hesya. Wah. Aing disiksa, wah. Anjing. Aduh. Wah. Hesya. Kunyuk. Aduh. Aing. Aya naon atuh aya naon? Aing disiksa wah ditonjokan ku si Bunga. Bunga ka dieu. Ka dieu sia. Enggak. Aya naon ieu teh bunga? Bunga ditonjok wah. Iya, Dibabuk. kekatahan wae. Bebejana cenah cek kuat tadi cenah. Jadi mandor. Mandor naon? Iya. Kakak mama tahan dia. Woi wa. Sing bener sia teh gawe teh kumaha atuh Cenah urang. pansana sia teh bayar hutang ku gawe. Kan Betul. dia wah di Ai si papatahan. ieu gawe teu. Henteu ditugaskeun jadi mandor cenah. Wah cenah. Mandor naon sia teh kunyuk? Aduh. Tuh. Nyeri wah. Aduh. Mandor naon sia teh jiwong? Iya, tadi papatahan macul. Patahan-patahan bohong kita nggak bohong. Sian nggak bohong. Kumaha maksudna kumaha? Tidak ngeganggu wewa. Bujur abi ditajong ya kok bisa ditonjok be. Hantu ketang wah. Sia mah beungeut Mana tonjok kutak kita? Iya wah, kutak kita karepen. Karena banget boolna. Sing bener tuh sia gawena ulah butak kita kehead. Sia, caing ge. Kakek tuh sing bener erek gawe mah. Erek wah, erek. Iya dari Tuh, saya. sabar. Awas ku aing lamun kitu deui. Moal wah, moal. Sia. Nah, caing caranya ge. tadi. Gara-gara sia. Mandoran. Aing Lah sebenarnya sia kena eta gawe. bool karena banget aing. Ih, kena bawa kumaha. Pak. Banget Gawe. sia karena bool aing. Sia. Sia. Aing kan. Aing jeung sia mah apa wae goblok. Udah ku aing sia. Banyak. Wah.